mudah-mudahan atuh ieu si corona teh cing buru-buru mantau ka itulah aing mah. Dari model ini pandi imah teh teu nyahoun corona teh naon. Begitu dibere sembako ni ieu ti corona mugi katampi ceuk nini teh. Mudah-mudahan teh si corona teh cing panjang apunyung. Si corona teh mudah-mudahan cing panjang. Nararaga naon ieu teh urang teh ieu teh program ti dewek ti perkembangan lingkung seni Sunda wayang golek giri komara ieu teh tarekah nyong euy dinten teh oge tarekah kumaha heueuh pan ayeuna teh urang teh pan keur katarajang ku kopi di 18 mahabu ka mana-mana monyong ti mimiti aspek ekonomi politik naon acak-acakan ayeuna. Tidak terkecuali urusan aspek kesenian. Kabeh beunang aduh Gusti bisnis mah anu bisnis kuliner naon katarajang nepi ka bioskop naon ayeuna mah keur lalamru. Karaoke ge heueuh kecuali karaoke masih kena dijualan keneh. Aduh aing mah ilena naon ta ieu teh salah sahiji tarekah nyong euy. Dinten teu ge urang entong bersandar wae kana nasib urang teh ulah meratapi wae nasib. Ieu teh disebutna teh pergelaran Ramat Loka. Ramat Loka teh lamun ceuk bahasa Indonesia nama internet eta teh. Jagat wayang Ramat Loka teh pagelaran wayang anu di ngalangkungan media sosial. Internet anu bisa kaakses ku mana-mana nya ge urang ukur sakieuan di dieu yeuh teh aya nu nonton ieu teh ulah lalawora malah tadi mah aya anu ti Korea mah aya anu ti Arabi Saudi mah bisa manco Kalimantan harita urang pan basa eueur ka Kalimantan Timur teh heueuh Banjarmasin mah wih lalawora da loba urang Sunda teh di mana-mana teh beda deui lalajona lamun anu geus lawas dina YouTube pan eta mah geus lamun teh mah dinu sangu mah geus bari pan ieu mah urang mah live streaming mah haneut keneh heuh aurana beda aya live streaming mah ngebul keneh haneut keneh mentak ieu nepangan ieu ka dulur-dulur dewek anu ti Sabudeureun Jawa Barat khususna Kapal Lili Permadi naon teh ais pangamping eta mah gunungan dewek eta teh Pak Ganjar Kurnia mah wah rektor Unpad mah rektor ISBI mah wah mararanco euy da sore keneh ayeuna mah heueuh PWG Salam Dunya Omo ti Bekasi mah Kang Manti Rosad aya Ambu Nurbaeti aya Mang Guru Asam Kang Mitun wah simpatisan can PWG Karawang siniman siniwati anu ayeuna keur ngahep-hep loba acarana anu dibedokeun. Aduh aing tanggal 5 ge bedo bieu pisan SMS-na aing rek dahar ge nepi ka teu tulus euy. Ngalah karunya geus nyewa tenda mah catering naon teu jadi duh deueuh teuing. Tingali panayagan ge tingali tuh marake masker da urang teh kudu taat kana aturan heueuh. Buah lamun teh mah corona na kieu we nepi ka akhir Agustus aya bahanna beuh teh malah keler ke mah euy. Make helm ampun ieu urang ngalaman ieu alam jiga kieu rupa-rupa ieu teh cenah mah aya konspirasi besar elit global gara-gara na kulantaran persaingan dagang dunia antara Cina Amerika teu nyararaho dewek mah ucuk eneh dah hese keur ngabuktikeunana ngan urang cokot ku pailmuan we ceuk ilmu mah cenah ieu teh carana dunia bumi memperbaiki diri na teh ku cara kieu cenah kita geus duh kalares henteu mah wallahu alam bisawab urang mah dengan saukur ngalakonan komo urang anu hirupna ukur cocorowokan ti panggung ka panggung urang mah teu manggung pandapur teu ngebul urang mah tak mudah-mudahan we ka ais pangampih anu di mana wae oge cing rada ieu we atuh urang
peraturanana urang ketatkeun beuh mah nu lalajona ukur di lalajonan ku 10 urang ya keun bae da kununa yaku da dibayar lagi kudu boga hajat urang mah ye lain kudu lalajo atawa lalajo ramat loka mudah-mudahan ieu program ge cing terus mudah-mudahan aya sponsorship anu bisa naon disebutna teh bisa toh-tohan ngadukung ngaronjatkeun ajen inajen wayang ulah muruku sunu wae dalang berpangku tangan wae kanu hajat Agustus teh kuduna lamun eueuh corona mah euy pas langjeng rayagungan ieu teh wah atuh hiji pisan biasana Agustusan teh wah harina beus sadunia atuh dalang nu kumaha rupa naon teh ayeuna mah boro-boro monyong ayeuna mah nyara se kabeh deudeut teuing sisingaan ge ayeuna mah singana teh make dibekem ayeuna mah singana singa ge geus dijarang spiona singana ge bararegang ayeuna teu kaparaban da lintang ti eta tuh kesenian anu melibatkan binatang buas mah iwal eta kesenian di Singapura eta teh urang rojong pokona mah tiap kesenian ayeuna mah mudah-mudahan cing bertahan cing tawakal we heula yeuh urang tiarap heula sarerea cing calageur bageur kabeh keun mae urang teu manggung oge nu penting mah lieur mayar setoran ampun Gusti nu Maha Agung aing mah ka guru-guru dewek ya ti SMKI ti ISBI anu ngagedekeun dewek anu ngadewasakeun dewek Pak Dokter Lili Suparli kalaresan ieu kawuwuh deui ka sumpingan Pak Suhendi ti ISBI Bandung uleuh teuing ararisin teuing mentak sia nu warna beuh nu ulah bener teh sia teh disalahan era sia Gela ti PGH kayaknya channel PGH tilu nonton ngabilujengkeun nuhun urang mah entong bersaing di nu kesenian mah hayu we urang ieu sami-sami berjuang da pengabdian teh lain ngandung harti ngabdikeun ka nagara teh lain ngandung hati kudu mangul bedil wae heueuh milik mah moal pahiri-hiri bagja moal pa ala-ala ti Cahya Gumelar ti Bekasi ti pencinta seni Sunda wayang golek Bogor PSSWG teras aya di Pahasan Sudrajat di Majalengka Kang Sam deui grup SMP 2 Majalengka tuh keluarga besar Nan Suhendar di Dago oge aya Teh Lena Hasanah tuh ti dulur ti Batam naon teh euy mentak urang heueuh da nya ge urang ukur kieu anu lalajonna teh loba ieu teh urang teh teu ayeuna hungkul pan kege bisa ditonton deui urang teh heueuh dewek teh yen konten ieu teh tah si ieu nu make beno yalah nganyahwanan we ieu ngawani-wanikeun diri si ieu malahan mamuka ieu kelas online padalangan da jurusan padalangan teh geus ditarutup kulantaran fluktuatif ayeuna anu daftar tahun hareup eueuh teu anger mentak dewek ngawani-wanikeun diri we ieu mah ukur citresna ka dunia padalangan malah manda rasa sireun sabeunjeureun aya manfaatna nya ge ukur ge ieu mah etang-etang ngabejaan bulu tuur ayeuna teh kelas online teh kakarak aya 55 urang dalang-dalang ora hungkul anu potensial teh dalang-dalang muda tak nyunkeun rajonganana dewek teh hayang aya karantina dalang dewek teh lah ka karesana Pak Suhendi ge pangdugikeun Pak Suhendi ya abdi gaduh program hayang karantina dalang aya dikitukeun mah dalang di karantina saminggu we bisa hotelkeun terus urang manggil etakna narasumberna anu representatif terus balikna di ongkosan heueuh jadi ai kitu mah namper da dalang-dalang ora teh loba ayeuna teh renung teu kudu we anak dalang nu hayang jadi dalang teh ayeuna mah nu da kulantaran ayana gadget era informasi yang begitu cepat dan terbuka bisa ngaakses dalang nu kumaha rupa
dalang-dalang kesepuhan, dalang-dalang senior, dalang-dalang muda nuker diajar mentak ngawanikeun diri we nyeun konten ngagoda ngobrol ngawangkong jeung dalang ngopi di tarekahan judulna teh rupa-rupa we unggal minggu teh hayang konsisten tapi geuningan teu burung we nu komen jeung nu naon teh aya ciri ning anu mika cinta kana kesenian Sunda khususna nu harayang jadi dalang cacarakan nu hayang jadi dalang kaituna hayang laju bener jadi dalang teh loba di Jawa Barat teh apresiasi kakana potensial Kais Pangampih ieu ti Karawang Ibu Selika Kang Ridwan Kamil KPWG Makomo Karawang Bekasi Garut Subang Kum sadayana Kakolot dewek Bahujang Muhtar di Karawang Hawatos Kang Haji Yaya ya Sukarya Hawatos Agustus Salobanu di Badokeun sarua sarerea euy sing salabar we kitu murukusunu mudah-mudahan atuh ieu si corona teh cing buru-buru mantau ka itulah aing mah model nini pandi imah teh teu nyahoun corona teh naon begitu dibere sembako ni ieu ti corona mugia katampi ceuk nini teh mudah-mudahan teh si corona teh cing panjang apunyung si corona teh mudah-mudahan cing panjang da teu nyahoun teh nini mah teh samaruk ngaran jelema galah kaseniman seniwati sobat-sobat dewek khususna dina anu berkesenian anu nyandere naon ngala keur pakasabanana dina manggung ka panggung mudah-mudahan we atuh cing salalabat jeung boga milik lain tum dina manggung wae da model kieu nya karugian urang keur kauntungan batur kauntungan urang ge keur karugian batur model urang ngadodorong motor lamun geus kacuga ku paku ngadorong sakilo pon kesel urang mah begitu brai teh ka tambal ban ceuk tukang tambal ban mah alhamdulillah milih itu karugian urang teh keur kauntungan batur eta teh keseimbangan hirup teh euy eta teh kitu akang nya da urang pan teu bisa ngahindar bahwa ieu teh kuasa anjeunna bahwa skenario anjeunna ngan urang kumaha carana nyang hareupan ieu masalah ulah dibarengan ku ara jeung ngarasula lain ngarasulus ya teh usum aya mah gas eta mah alah aing euy mentak oge teu ngalalarti hirup ayeuna mah ieu teh urang teh teu ngarti naon mung ningali berita monyong kadang-kadang panu araraneh berita teh aya kadang-kadang dokter bogo ka pasien aing mah aneh-aneh dokter bogo ka pasien mah eta mah biasa wajar eta mah lamun eta dokterna dokter biasa mah ieu mah dokterna dokter hewan Aisyah pasien teh domba ngalah aing tak pamajikan alhamdulillah di imah euy saprak aya lockdown teh aya diam di rumah aja teh aya hikmah pamajikan jadi pinter dagang ayeuna mah pinter dagang kumaha pinter dagang sagala didagangkeun anu nyesa teh ayeuna tinggal kursi we jeung kompor gas dijualan gawe jual beli gitu Kak aduh jual dispenser meuli beas nya ge goreng patut pamajikan di imah tapi kade we pamajikan dewek mah pinter neangan duit. Wah, binangkit usaha lain pinter usaha sia teh pinter neangan duit aing nyumputkeun duit di mana-mana ge kapanggih wae sia teh nyumputkeun dina koleksi ge kapanggih nyumputkeun cok motor kapanggih ih aing heuh aing mah